Eling-eling umat muslimin muslimat, hayu urang sholat berjamaah maghrib, estu kawajiban urang keur hirup di dunia kanggo pibeukeun urang jaga di akhirat. 27 ganjaran nu berjamaah, lamun sorangan hiji ge mun bener Fatihah. Eling-eling umat muslimin muslimat, hayu urang sholat berjamaah maghrib, estu kawajiban urang keur hirup di dunia kanggo pibeukeun urang jaga di akhirat. 27 ganjaran nu berjamaah, lamun sorangan hiji ge mun bener Fatihah.